Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abi Pangkusumawardana ti kelas 10 IPS 2. Di dieu Abi bari nyaritakeun hayam kongkorongok ti subuh. Dicaritakeun ti zaman baheula aya sakadang oray naga nu geus lila hayangeun ulin ka hiangan. Unggal poe si oray sok ngalamun bari jeung sok dandan mangpantes maneh. Tapi keukeuh we manehna ngarasa teu pantes lantaran teu boga tanduk, mangkana rek ngadap ka dewa. Saenggeus mikir lila manehna karek kaingetan ka babaturana sakadang ti tinggi. Maksudna arek kita nginjemkeun tanduk ka sakadang hayam. Da baheula mah hayam teh aya tandukan. Teu lila si naga menta anteur ka sakadang ti tinggi. Saenggeus kapanggih jeung jago dicaritakeun tah kabeh maksudna ka jago. Rek nginjem tanduk heula cenah. Engke dianterkeun deui ka sakadang ti tinggi, cek sakadang naga teh. Hayam jago teu nembalan da lantaran geus apal pikiran jahat jeung licikna si naga. Cek naga teh ka jago, engke tanduk maneh dibalikeun deui samemeh panon poe bijil. Lamun can balik wae bisi kaula poho, maneh mere tanda we kongkorongok cing tarik. Geus kitu naga jeung ti tinggi teh marangkat. Ari isukna samemeh subuh, hayam jago kongkorongok satarik-tarikna. Sakali, 2 kali, nepi ka 3 kali, tapi sakadang ti tinggi teu datang-datang. Cek hayam jago, keun sugan we peuting isukan. Tapi angger we disubuh nepi ka beurang, ti tinggi teu datang keneh wae. Saking ambakna hayam jago teh nepi rek ngancem lamun si sakadang ti tinggi datang arek dipacok tepi ka paehna. Tah ti harita hayam jago teh tiap isuk sok kongkorongok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.